Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadugikeun hiji cariyos pondok basa Sunda. Yasana Teh Titin Wiarti. Kalayan judul Ringkang Paninengan. Nyangakeun kasepuhan. Bandung 80 km per jam kareret tina kilometer dashboard bus nu keur ditumpakan tiris nurih kulit nyerep kana sumsum balung teu dirasa lila neuteup kaca jendela jalan nu diliwatan angger ukur aya robah di sababaraha tempat mungkin rame tangkal jeung wangunan silih udag dina panenjo kasorang deui sanggeus 2 tahun teu kaliwatan. Angin ngabagyakeun usapan pamenteuk napal-napalkeun paninengan ibarat puzzle ngeusian ingetan nu lawas karancang waleungitan aya nu ngalisik marangan kolebatna prai kelenyuna nembongan lebah wates Bandung Garut. Salira di mana? Kumaha? Sareng saha? Galindengna kaperang. Pananya murudul taya sudana. Bet nyelak. Dina angin. Sabot can manggih pikeun pijawabeun. Hapunten. Ukur sakecap luasa kakedalkeun. Bus beki gancang lampu jalan jeung paimahan tingkah ricep tidu detik kuring beureum tuasa melong ngulon lebah gentau kamana wae sareng saha ayeuna kareungeut beuki tarik kapanggih deui sakeupeung rasa nu kungsi disimpen palebah dinya cicing dibebaskeun kana hate panjerona Raja Pola dipantesan ku guliga. Mesin tan soraan simpe kalewat saking kasilih ku galecokna hate nu marengan sepanjang lalampahan jalan lenglang reg palebah kaler mubiar ti kaanggangan aya naon nu ditanya ukur nunjuk dua waruga silih cepeng panangan kadeketan
Nu awewe magehan sepanganana bangun nu inggis udar ku paneuteup kuring. Nah atuh nu lalaki bangun nganaha-naha. Agak kandeg di Raplesia. Sabot ingatan mihlaan yang saya tewala kaya. Celekit nyeri. Ruruhit di hati di bedol satakerna. Hampura. Karowok beura. Muserkeun deui pangrasa hayang geura nepi hayang geura ebat ku gupaina kiara di kanang kamulyan. Geus lain-lainan deui anak king geura pungkas ieu carita ku panungga silindungakeun panggeuing tinu ngakandung. Banjar tumampak sadrah di ayun haleung takdir. Tos dugi harewasna dumadak ngahaneutan awak nu tiis. Sakedap kalebuh dina paneuteupna. Gumeter ramo dina ranggepan gegetna. Sepuluh menit dina ratukna jantung geuning teu cukup ngumpulkeun jeung mulungan rasa nu pinuh ku rumasa. Mudaran tapak lawas sangkan teu leuy kabuka. Kajian sina tilem dina tapel wates mangsa bihari jeung kiwari. Lain keur sampeureun sabha teh pageuh kape milik kuno diuk imut sagigireun. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok yasana Teh Titin Wiarti kalayan judul Ringkang Paninengan. Saupami mah urang teu musirkeun pangimet dina ngabandungan ieu carios tinangtos bakal hemeng naon salawasna anu dicarioskeun. Kahijina kekecapan anu dianggona puitis sorbasa ayeuna mah endah ka kupingna. Sanes teh eta alur anu dianggona oge alur campuran atanapi alur bobok tengah. Anapun kumaha kacendakanan carios Kang Has nyanggakeun wae kasadayana. Mugia janten panglilipur kana kalbu
pangbeberah manah sadayana. Hatur nuhun khususon ka Teh Titin. Umumna ka sadayana kana perhatosanana. Kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.